Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Kangjeng Nabi mah uswatun hasanah, contoh nu bagus. Berpolitik nyontoh ka Kangjeng Nabi, berekonomi nyontoh ka Kangjeng Nabi, berbudaya nyontoh ka Kangjeng Nabi. Ulah keluar tina contoh urang, sebab Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia sebagai contoh. Tinggal orang ragap dada orang geus datang ka mana, orang jeung sabaraha persen nyontoh urang ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyontoh salatna, nyontoh khusyuk.